Mewaan pondok pesantren Aang Sadili almarhum Ciberem nyana nyarita andaikan santri berani tampil di panggung nasional jadi menteri misalnya, jadi menteri agama, menteri dan lain sebagainya, iya KBG eleh sebenarnya pendidikan agama mah ku santri segala rupa aya di santri. Timimiti amil jurumia sorop santri mah geus di luar kepala datang ka poho deui. Alpiyah matek johar maknun geus kabeh di luar kepalanya nama geus. Poho pikih mah geus unggal poe paslun deui tambihun deui. Pokona geus santri mah ieu Aang Sadili andai kata berani jeung menguasai bahasa moal aya tanding santri mah tentang ilmiahna Aang Sadili nu nyarita. Lain dalagaan Pak. Jadi bener-bener kumanehanan geus dijajaki. Heuh naonan nu sejen mah hanya keberanian nu eueuh. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka. Eueuh patula patali koswali. Santri mah koswali, masak jam sabaraha bae. Batur jam 2 hees jangan masak. Eueuh suluh sendal babaturana pake suluh. Bebasan luar biasa santri mah geus. Teu boga beas nu mana bae pokona mah geus. Eueuh lauk atuh empang guru dipancing. Ieu keistimewaan santri mah. Nu mantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nu macak ayah wahai para santri naon nu aya kaboga ayah kalapa buah segala rupa rambutan